Mitra sadaya mangga urang lajeng kendai hanca nukatuna kamari carios nyambung judulna nyaeta Tarung di Galunggung. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka para mitra sadaya nu sami-sami ngadangu dongeng enteng. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae carek dina mang dongengkeun ye dongeng seueur kalepatanana hapunten anu kasuhun mangga nyangakeun wilujeng ngadangu. Dongeng kamari parantos dugi kanalika Abah Suha Pasuha teh kacopetan ya. Sanes kacopetan di paok duitna ku Ki Boseng sareng Ki Romli. Dina kaayaan kitu tangtos Bah Suha sedih taya hinggana. Urang tuna cerita kaayaan nu sedih sawangsulna anu keur bungah-bungah nyatana si Boseng katut si Romli. Suka bunga taya papadana make nginum bir segala rupa harita teh lantaran duit sakitu markisna memang bakal pikeun Abah Suha harita teh bea kabeh ledis kabeh nya dicopet ku manehna atawa dibaok ku manehanana. Urang tuna cerita kaayaan si Boseng sareng si Romli para wargi sadaya. Ayeuna urang dongengkeun laku lampah sanes. Di antawisna Roni tepang deui harita teh urang dongengkeun deui keur babarengan sareng Mang Jantu. Bari leumpang teh teu boleh ngobrol bae. Nu diobrolkeun teu aya deui iwa ti kalakuan Rohmah. Naha Rohmah bet jadi kitu. Sanes Mang abdi mah ngaraos helok. Hemeng ku ayana tingkah paripolah Rohmah anu anjeunna seolah-olah tos ngandung curiga ka diri abdi. Oh, nu mah tak kujang bubu mangga kitu. Jeung eta teu ngartina teh. Eta budak teh make jeung teu ieu, teu naon teh, teu ngaku yen mang teh. Padahal mah uwana teh. Apaan mang teh lanceukna Ki Ulis teh bisi terang mah ujang. Numawi jadi salah sawios jalan, salah sahiji jalan eueuh deui iwa ti urang pendakan Mang Ulisna. Tak kitu nu madak jang lah. Ai puguh Mang mah kacurigaan teh bisi we si Rohmah digunakeun ku penjahat-penjahat terutama pikeun hartina mah meruhkeun nafsu kitu tak. Santeuna bae atawa di ngilu ka penjahat ngilu kana babadog rarampug pan sakitu hebatna dina tarungna oge samalah aya kekuatan luas tadi mah nyata di antarana bae waktu manehna ngebutkeun sapu tangan sutra. Nah karasana ku Mang nepi ka leuleus satulang sani eta mah nepi ka ngalamperak teh ngieu nya ngarumpuyuh kitu tadi teh. Numawi abdi ge helok Mang. Da ieu tapi saka emut abdi saka terang abdi kantos uninga nyaeta kaeng nyalik si kartos namana lungtik teu aya deui anu kagungan eta senjata iwa ti Nini Rasti. Nu bener kujang nya Nini Rasti teu ngawiridkeun ka si kujang. Da ieu nu janten pertarosan abdi. Upami kitu ayeuna urang kedah milari bahan teh kedah ka Nini Rasti. Nya kitu hade atuh kujang. Kocapkeun para wargi sadaya. Nu keur diobrolkeun harita Nini Rasti keur kekerod we sorangan ayeuna mah ditinggalkeun ku Aki Supi. Jeung ngapindah di tempatna oge lain di dinya. Atuh puguh barang harita nya Roni jeung Mang Jantuk geus nepi ka tempatna Nini Rasti nu baheula eueuh kateranganna naon si horeng Nini Rasti teh geus pindah. Pikeun Roni harita teu eleh geleng harita ge terus neruskeun lalampahanana rek neangan Nini Rasti di mananya ayana. Dasar tos kitu kedahna para mitra sadaya. Nini Rasti nu keur kekerod teh hayo deui make aya nu kasaranog kadinya. Anu kasaranog teh teu aya deui iwa ti Roni katut Mang Jantuk. Sampurasun kulan. Rampe susah teh di luar. Soan nama seperti Nini Rasti mah. Oh nyanya cing atuh kujang urang teh angku urang. Sugan we nya atuh ieu Nini Rasti.
harita keneh terus asup ka jero kabeneran panto teh teu dikunci atau teu ditulakan. Ana blus teh ruas taya papadana pikeun Roni mah panggih deui jeung Nini Rasti harita. Alhamdulillah. Nini geuning Nini aya di dieu. Syukur Raden Kujang. Tas di mana maneh teh jalu melilila pisan ngan tepisan ka si Nini. Nini teh ieu mah geus pindah-pindah tempatan we nya di nganyerek di tempat ieu. Da tempat nu baheula mah sakitu ruksakna geuning malah kungsi diserang ku rampok-rampok deui basa ditinggalkeun ku hidep teh. Aduh hatur nuhun Nini. Di mana wae ge urang nya ngancik nu prayogi mah urang dipaparing kasehatan. Sareng urang dipaparing kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Nya kitu Kujang ai silaing ngajageur jantuk. Ya saya atuh Nini sim guring ge aya berkah teu kirang sawios-wios. Syukur atuh geuning maneh teh nya meuni sakitu ngintilna ieu ka si Kujang. Mawi sun Nini teu aya di padamalan sim guring teh nya teu aya sanes yang ngilu-ngilu we kitu ceuk paribasana nuturkeun bujur ka ieu. Kajang Roni, syukur atuh hitung-hitung keur batur paku kumaha jeung di keur tamakeung di jalan ongko. Obrolan tiluan antawis Nini Rasti Roni katut Mang Jantu. Nya antuk namah panjang lebar. Samalah mah harita ge Roni make ngarereb di eta tempat. Dasare teh di mana we dugna ceuk paripaosna. Asa dug di mana wae da ai kutunduh mah ceuk paripaosna di mana dugna ge teu weleh kerek bae. Kocapkeun isukna isuk-isuk sakumaha biasa subuh-subuh Roni hudang. Atuh terus ngajalankeun salat. Ibadah salat subuh nya kitu deui Mang Jantu katut Nini Rasti. Da sok sanajan kitu ai mukena mah aya bae taratingaleun peperihun cenah baheula waktu keur ngora. Meni eueuh pisan kasempatan keur amal ibadah ka Gusti Allah kulantaran niat terada kurang. Supina we niat kurang harita Nini Rasti. Ari ayeuna mah geus sakieu kakolotanana anu saeutik sakedeung deui oge baris tunggang gunung mun panon poe teh mah. Jeung dibais leungit meureun tina catur-catur di dunya atawa tina carita-carita dunya geus tinangtu nyaeta ngahareupan teh akhirat nu baris dihareupan. Saterasna harita ngobrol deui sabada ngajalankeun salat subuh teh. Samalah Nini Rasti geus sasayagian cai kopi. Cai kopi atuh puguh we, cai kopi pait. Da pimanaan aya gula bodas atuh di kampung nu hara-haraeun, tapi aya gula kawung mah salilana ge aya, maklum di pakampungan. Sok aya nu ngahaja kadinya ngaliwat mau gula kawung ditukeran ku Nini Rasti teh nyaeta ku parehuma jeung sajabana. Nya eta mah nyetrok gula kawung sareng ci kopi pait kacida pisan nikmatna pikeun Mang Jantu. Alhamdulillah Nini aduh ieu meni seger kieu kana badan teh. Syukur atuh Ki Jantu lamun Andika ngarasa seger mah. Ayeuna teh kumaha lalakon urang satuluyna. Anu mawi ari sim kuring mah teh deui wa timilarian ieu we pun adi nya teu nati ulis. Namun anu jadi helok pikeun kuring teh. Nah ya naon kitu Ki Jantu make helok segala rupa. Pokoke caritakeun ka sini nih sugan jeung sugan. Sini nih bisa mere jalan naon sababna make helok segala rupa. Ya we lah ku si Kujang ieu dongengkeun mah Nini lah. Kieu perkawis nama Nini. Kali perkawis teh eta abdi ngaros helok hemeng kana emutan abdi. Nah ya naon Kujang cik pok-pok atuh caritakeun ulah jadi pertanyaan pikeun sini nih. Sugan sini nih bisa ngajawabna. Sanes Nini ai kapungkur Nini teh kantos ngobrol. Samalah santeuna bae sok sanajan Nini teu karaos ngobrol tapi kantos ngobrol sareng si Aki. Perkawis senjata anu dipiboga ku Nini. Senjata naon Kujang? Si Kujang derek menta senjata si sini nih. Alah, senjata naon-naon peso-petok ge ayeuna mah Kujang. Sanes perkawis eta Nini. Abdi yakin sayakin yakina yen Nini henteu sabombrong.
Malah abdi yakin kapungkurien aki teh sabong brong teh geuning buktos nama ka abdi make jeung ngawirid ilmu silat nu sakitu luhungna. Oge make jeung maparin hiji sakin anu kacida pisan seueur mangfaatna pikeun abdi. Heueuh ari inget kadinya mah lah. Ini teh puguh ingat deui kana kajadian baheula Kujang. Bener deuleu eta. Sakin anu dibikeun ka si Kujang teh maunatna luar biasa. Tapi lamun dibawa kana jalan bener, lamun kurang sabalikna dibawa kana jalan goreng mah pasti manawa ka diri sorangan. Anu akibatna teh bakal ripuh pikeun diri sorangan mamawa nu kitu teh Kujang. Alhamdulillah nini, dugi kadanget ieu abdi henteu ngagunakeun ieu senjata dina jalan serong. Kitu ge ceuk paraosan abdi, tapi upami abdi kaleresan ngagunakeun ieu senjata dina jalan serong mah teu aya sanes mugi abdi ulah dipaparin rahmat atanapi ulah dipaparin kanikmatan hirup tak kitu nini. Oh syukur lamun geus janji kitu mah Kujang. Nini ge ngarasa sugem mah. Ngan eta deui senjata anu sejena. Duh si nini teh meni. Malah mah nini teh nya kitu teh we atuh. Susah diomongkeun mah. Ari maksud si nini mah rek ngadongengkeun senjata nu ti heula dibikeun ku si Aki ngan teu werat ngobrolkeunana. Sawios nini perkawis eta abdi parantos ngartos. Kulantaran Roni mah geus ngarti pasti bakal nyabit-nyabit anu aya patula patali jeung rona anu jadi lanceukna. Da tetep si nini mah neken cenah majarkeun teh eta senjata teh dipaokna ku Roni. Mun bade ditaroskeun ku abdi teh nini iwati perkawis nini kagungan senjata anu disebat nyaeta carecet anu tina sutra teh. Naon Kujang dedengean teh carecet sutra anu mana? Geuning kapungkur nini kagungan carecet sutra anu warnana bodas. Si nini harita ngahuleng terus leng bepikiranna uleng kaditu ka dieu. Maksudna marek nginget-nginget kajadian-kajadian nu geus tumiba ka diri manehna. Eta mah para mitra sadaya. Dasar memang manehna ge inget bade boga senjata nu disebut carecet sutra bodas teh. Tapi kulantaran geus dibikeun ka roh mah teh nini ngan seukur ungut-ungutan. Nya Kujang nini teh baheula boga senjata carecet sutra bodas. Dupi maunatna kumaha teh nini? Ari maunatna teh Ujang eueuh deui pikeun ngalumpuhkeun musuh. Asal dikerbutkeun bari bener macana insyaallah baris hasil malah musuh teh seolah-olah lumpuh we teu ilang tanagana ngarumpuyuk satulang sandi teh naleuleus kitu tah. Abdi ngartos. Nah nini nyimpen eta senjata teh hartos nama disimpen di hade-hade henteu rewode. Henteu Kujang disimpen ku si nini teh. Bilih ieu mah cobi parioskeun nini bilih ieu mah aya nu maok kitu tah senjata. Barang diteken kitu mah nyaharita nini Rasti antuk nama manehna nyarita sabalakana. Nginaan senjata anu geus diwiridkeun ka anak muridna anu ngaran Rohmah. Kieu atuh Kujang ari perkara eta mah nya lamun si Kujang hayang nyaho riwayat jeung silsilahna keun ku si nini rek didongengkeun. Atuh paralah karita nini Rasti ngadongengkeun aya patula patalina jeung Rohmah guguru di manehanana nepi ka diwirid ilmu panemu oge diwirid senjata pamungkas anu disebut Salempai Sutra Bodas. Tah kitu Kujang dongeng nama perkara nini teh nya geus soal eta mah tong disabit-sabit deui lantaran senjata nini teh geus leungit. Upami kitu abdi ngartos. Samalah anu disebat Rohmah minangka anak murid nini teh kantos tepang jeung abdi. Kumaha Ujang geus papanggih jeung Nyi Rohmah? Alhamdulillah abdi pupendak sareng anjeunna. Namung akibat tina eta teh teu aya sanes anjeunna neken ka abdi. Yen majarkeun teh abdi nu sok ngarenahkeun harkat derajat kaum wanita.
jeung deui abdi nukung si maling senjata. Rupina wae kantos didongengkeun perkara abdi teh saresna mah hirup teh lahir kadunya teh gura bega alum dunya boga dulur sakembaran. Heueuh kunini geus nyaho baheula si kujang ngadongengkeun perkara boga dulur sakembaran. Geusak we nini teh ngarti si horeng meureunnya nu maok duit si aki ge baheula. Anu gedena lumayan aya 5.000 na 5 perak lain 5.000 sabaraha teh 2 ringgit harita teh. Atuh saterusna maok peso balati jeung sajabana iwati meurentah dulur hidup dulur sakemaran hidup ayeuna mah kunini geus kaharti ngan hanya kalwe si aki kaburu paeh jadi manehna mah teu nyahoeun riwayat-riwayat eta teh. Tah kitu diantawisna nini rupina bae kacicibna Rohmah karona teh kacintan ageungna. Sareng deui abdi disangkarona dugi ka antukna tarung antawis abdi sareng anjeunna. Ilmu panemu jampe pamakena luar biasa luhurna nini. Ieu teh teu aya sanes panginten akibat diwirid ku ilmu panemu ti nini. Heuh ai soal eta mah nini teh ngaku we atuh kujang. Da nini teh geus kolot sedangkeun ai ilmu panemu lamun teu diwiridkeun mah tak berat pikeun nini. Perkawis eta abdi ngartos nini. Mung bilih anjeunna bilih bae anjeunna mulih ka dieu. Atuh abdi teh neda sangkan ini tiasa ngawuru ka anjeunna yen anu kantos tepang teh saresna maroni sanes rona. Ai soal nu kitu mah babari atukeun ku nini rek dibejakeun. Dasar kitu we para wargi sadayana kudu tepung di dinya atuh harita ge terus aya nu asup ka imah si horang nu asup ka imah teh Nyi Rohmah. Badang ningali aya rona di imah jo harita ge nulak cangkeng. Rek naon sia kurang ajar make ka dieu segala? Sia rek ngolo-ngolo meureunnya ka kolot aing. Ulah nini, ulah dipercaya jelema kitu mah. Jojo nulak cangkeng terus jalang jeleng di imah teh. Atuh harita ge nini rasti ngahulag. Ai yeuh geulis Rohmah. Ieu mah lain si Rona, ieu anu maok senjata teh. Ieu mah dulur hidup keneh anu ngaran Roni. Ah, nu leres nini puguh teh Rona, manehna nipu-nipu ka urang. Ieu ari ieu teh sabenerna mah ieu. Bising teu percaya mah ieu teh nu ngaran Roni, anu bilu bareng teh nyaeta Mang Jantuk. Mang Jantuk? Nya Mang Jantuk ieu teh. Ai mana wae abdi teh begal. Alah jauheun geulis kana ngabegal ieu teh. Masih kena dulu hidup keneh nu keur neangan nyaeta Bapak hidup. Apan Bapak hidup teh adina Mang Jantuk. Atuh geus dibejaan kitu mah harita teh gabrug Rohmah ngarangkul. Kanu jadi uwana make jeung sesegeruk ceurik sagala rupa. Duh, Wa. Nada dihapunten lahir batin, Wa. Abdi parantos ngaraheutkeun manah Wa anu kapengker-pengker. Gokeun bae geulis lah. Atuh Wa ge nya kitu keneh minta dihampura kulantaran Wa nyaeta naragala harita teh nya hartina mah jadi kumaha nya maksudna mah yang nerangkeun kanu geulis teh. Kitu teh we Wa kumargi abdi kasamaran hapunten sakali deui. Oge Kang Roni abdina da dihapunten. Harita patarema leungeun antara Roni jeung Rohmah terkerasana ngageter kana batina sewang-sewangan. Atuh puguh para wargi sadaya sasalamanana rada lila. Tapi geus kitu mah terus manehna ngalesotkeun leungeunna nganting peureudeuy para bah beungeutna katingali ting peureudeuy matana. Kaciri pisan ku Nini Rasti jeung ku Mang Jantuk yen dua budak teh siga-sigana bae geus ngandung ieu para wargi ngandung racun naon teh. Ngandung cinta antawis Roni sareng Rohmah. Terek cinta kumaha atuh kapungku Rohmah kantos ditulungan ku Roni. Nalika Rohmah bade digunasika ku rombongan Kisangkur sapara kanca nu maksad nama bade dipasihkeun ka Asep Mandala. Atuh harita oge
ditulungan teh iwal ti Roni ngan harita ma waktu gelut teh disangkana Roni teh Rona nu jadi lancikna nu sok nipu malsu jeung sajabana. Hapunten Kang Roni, sami-sami Rohmah. Mamah jadi Kang Roni ge nada dihapunten kumargi luka klanyap ngahina basa ka Rohmah nalika urang tarung teh. Abdi nu kada dihapunten mah Kang Roni, kumargi abdi nu ngamimitian nyieun pucuk ti girang. Teu sawios-wios soal eta makeun ku urang tiasa kahilap-hilap. Ngan ayeuna akang ngucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala anu mana urang ayeuna parantos pependak riung ngungpulung anu mana riung ngungpulung ieu teh teu aya sanes iwa ti kersana Gusti Nu Maha Suci. Ai Rohmah uli ti mana? Nu mawi abdi teh biasa we tos ngalalana samalih teu aya sanes ai ngalalana teh nya teh bade milari pun bapa anu namina juru tulis teh nu katelah mama ulis we salamina oge. Sami-sami atuh da. Akang sareng Mang Jantuk teh teu sanes bade milari Rama Hidep atanapi Rama Nyai. Da kitu nu matak geulis. Wa teh ceuk paribasana jauh di jugjug anggang di teang teh. Maksud mah yang dipanggih jeung jadi dulur geus lila babakuna mah. Ayeuna kaparengan pisan wa teh boga batur nyaeta Jang Roni. Anu memang pikayung-yunun pisan dina tingkah paripolahna teh estuning matak pikabitaeun we lah ku laku lampah anu hade babakuna mah. Jadi lain lah pikabitaeun ku laku lampah goreng, ieu mah pikabitaeun teh ku laku lampah anu hade. Harita Roni barang dicaritakeun memang jelema halus atau kahadeanana ngan saukur rei bareureum ngarasa era dicaritakeun di hareupeun batur. Sumun atuh wah ke abdi bade kapengker heula. Ieu teh can taruang benernya nini. Heueun matak teh acan nini teh catah ngaliwat ieu teh pek atuh Rohmah kadinya ngaliwat. Harita gura-giru Rohmah init kapawon maksudna marek ngaliwat. Kabeneran da beas mah sayagi atuh kastrol harita dipasangkeun. Nya ditagenkeun kana hawu teh cai geus dieusian. Malah mah terus manehna oge ka cai maksudna mah rek gegeroh atanapi sanes gegeroh rek ngisikan teh. Balik ngisikan teu loba catur deui atuh beas nu meunang ngisikan teh diasupkeun kana kastrol ditungguan sababaraha waktu nyata keur ngaliwat teh. Pikeun deungeunna teu loba catur deui manehna teh meuleum lauk asin anu geus sayagi ti dinya. Aya persediaan atanapi sadiaan lauk asin mah nya pikeun nyamel namah ngan seukur cukup ku cengek jeung uyah malah aya sari-sari saeutik meureun tarasi anu aya di dinya geus kitu mah terus manehna metikan lalab-lalaban anu ditukangeun imah teh. Lumayan lalab-lalabana oge bangsa sintrong rana midang jeung sajabina mah aya nya pikeun manehna teu ripuh-ripuh teuing antuk namah teu sababaraha waktu sangu asa atuh katuangan sanesna sayagi berak dalahar semu ponyok naker. Angot Mang Jantuk mah barang tuangna tepi kaluwut laet kesang segala rupa nanakeun yen manehna ponyok dina daharna. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Ayeuna urang tunda cerita kae nuju tuang raos. Kulawarga nu ngariung mungpulung Nini Rasti oge nya kitu keneh Roni katut Mang Jantuk dibarengan ku Nyi Rohmah ngarasa bagja taya papadana lir anu kagunturan madu ka urugan menyan putih. Urang kocapkeun urang guar deui lalakon anu tumiba ka dirina Bapa Suha atanapi Abah Suha bapana Roni jeung Rona teh. Pasuha sabadana manehna kaleungitan duit teh. Tapi sok sanajan kitu manehanana teu putus asa kari kumaha brehna bae. Da mana kitu ge meureun kawasa mere rejeki ka manehanana. Rek di mana wae barang dahar mah sakapanggihna ngan tujuanana ceng rek neangan nu jadi anakna Rona jeung Roni. Eta mah geus ngalangkang dida beungeutna boa-boa jiga sukumaha nu jadi anakna teh.
tapi sapoho-poho nage bapak ke anak ditinggalkeun ngan saukur genep 7 tahun mah sigana bae mah teu aya parobahanana lantaran gurat-gurat beungeut nu jadi anak mah geus napal dina hatena yen lamun panggih di jalan pasampangan geus pasti moal nepi ka pohona. Ingkud harita Mawang Suha atanapi babas Suha keur lempang kulantaran sukuna manehana teh Cingkud lempang teh make teteken nyeta ku kai teh kamana aing kudu nyungsi ieu sedeng ieu waktu geus sakirek buritna tibeurang keneh aing can kararabanku sangu sakeprul-keprul acan aing marek niuhan di dieu we kabeneran di eta teh aya tempat nu ieu si horeng daya imah nu nenggang jauh ka ditu jauh ka dieu barang harita Mamang Suha atanapi babas Suha rek niuhan di eta tempat teh kulantaran capek maksudna mangareureukkeun capek gek atuh diuk dihanapeun golodog dalalening sok sanajan taneuh oge pribumi harita keluar pribumi anu namina Mang Adang teh minangka urang pituin urang dinya nyata di bawahan daerah anu kawengku ku tutugan Gunung Galunggung manehana nyari bade ka mana itu kulan dan sun sim kuring teh teh ngaganggu ai sun terus terang we sim kuring teh ari wastama ieu Suha nun oh jadi nami teh Mang Suha sumuhun sim kuring teh Suha nah ya naon maksud teh rek baramayan pun paralun teuing ai kedah baramayan mah teu berat abdi teh sok sanaos leres abdi teh ti anjing keneh can kararaban sangu sakeprul-keprul acan nah rek ka mana atuh Mang teh dungkrang dingkrung kitu make jeung endit-enditan geus atuh di imah serba sesah ku abdi bade didongengkeun teh aya didongengkeun mah dongengkeun atuh ka kuring naon sababna Mang make jeung endit-enditan segala rupa kieu atuh dongengna mah upami kersa mah ngadangukeun dongeng sim kuring nya harita teh paralak Mang Suha ngadongengkeun lalakonna ditetek eueuh nu kaliwat ti awal nepi ka akhir ti mimiti manehna init kaluar ti imah Haji Daromi nepi ka manehna waktu harita taulah mah waktu kalengitan duit oge didongengkeun satarabasna tah kitu nun dongeng abdi teh atuh pribumi nyata nu ngaran Mang Adang sabada ngadengikeun caritaan Mang Suha mendikang ngeurik jero hatena harita keneh teu loba catur Mang Suha teh dicekel leungeunna terus dipapah sina asup ka imah aduh Mang atos we di lebet tong di luar ieu bilih ka bujang poekna tos we nginep di dieu lah tos nginep di dieu teu naon keun persoalan cai-cai mah aya we jeung abdi lah persoalan ngaleueut masuk mama wak lebet nya harita ge terus satu Mang Adang teh ngageroan pamajikanana geus kitu kurunyung pamajikanana ti pawon sigana teh menigaridusna ker lantaran Mang Adang daria dina ngageroanana aya naon mamana oh iya ya saya mah urang ieu ti mana nya dah keun kengke geus ka jero dongeng mah sok atuh Mang kali kalebet tah Mang Suha ngarasa bagja taya papadana manehna ngucap syukur ka Allah Subhanahu wa taala geuning dembi kadinya teh masih dipaparin rezeki kanikmatan luar biasa di aku ku batur anu teu hir teu walahir cek paripaosna teu wawuh-wawuh acan barang parantos dilebet atuh harita oge tuluy ngobrol jeung nu boga imah teh nyata pribumi anu namina Mang Adang Ibu Adang talete naker nanyakeun saha jeung urang manana sabad diterangkeun sabalakana ku Mang Adang atuh ngarti pisan nepi ka juuh cimata pikeun Ibu Adang mah ngarasa ngangres luar biasa nah kabina-bina teuing eta jelema komo barang diterangkeun waktu manehna kapalingan duit meni luar biasa jelema nu jahatnya
ningali jelema kanutan padaksa padahal mah atuh ningali jelema tanpa daksa mah ulah nepi ka dikitu-kitu teuing. Hawatos atuh mang sawios we di dieu atuh linggih-linggihnya ki abdi bade ka cai heula bade ieu ye kapawon bade ngabantun cai. Sawios alah nyai tong ngarepotkeun ka mang di keur maduh mang geus ngahaturkeun nuhun ieu teh ku hartosna mah diangkeun ku pribumi teh henteu sawios-wios mang keun lah persoalan eta mah da cai mah teu kedah meuli asana teh keun tong sieun-sieun lah persoalan eta cenah meuli ngalasuluh teu jadi urusan ieu da geus sayagi ieu. Aduh sumuhun ai alah nya ai we kitu nyebatkeun teh nya da hartina mah akang langkung kolot tibatan ai. Jadi persoalan kita aduh kumaha ieu hari akang teh ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ku jalan ai parantos ngarawat akang santeuna bae ku jalaran diasupkeun ka bumi ai ge hartosna mah ai teh parantos ngarawat akang. Ieu soal eta mah akang lah tong disebatkeun hartina mah tong diageng-agengkeun da urang teh kedah silih tulungan teh jeung saha deui apan kedah jeung papada manusia sasama makhluk Allah urang teh kedah silih tulungan da abdi ge sanes nulungan salasna mah mu ieu mah sakadar kalersan wungkul ari nulungan mah kudu ieu bereh dina naon teh harta badana apan di dieu ge akang geus sanes bade dituangkeun sanes bade dileueutkeun mung sakudur ngiuhan saukur ngiuhan. Aduh upami diraoskeun mah kanikmatan ieu teh langkung nikmat tibatana naon akang teh aya. Ayeuna akang teh rek terus terang bae ngadongengkeun perihal laku lampah akang. Maksud jeung tujuan teh rek neangan jadi anak akang teh. Sugan ai kantos ningal anak sakembaran nu ka dieu. Keke sahanya ai ngaranna mah nu kahiji Roni nu kadua Rona. Manawi ai kenal atawa kantos ningali di jalan pasampangan gitu da sasatu da kang teu kantos ningali jalmi duaan sasarengan abdi mah eta jalmina papisah atawa kumaha duka nganumutkeun katerangan ti ajengan Daromi mah saurna teh anu ini ti heula teh Rona nya adituturkeun ku adina teh maksudna marek neangan ngan nepi ka wangkid ieu teh can moal-moal mana kitu ge teh can kapangilaratanana kitu. Waduh rada sesa atuh bade milari jami sakemaran bari duanana teh can kantos rababarengan da ieu sesana teh ngan sigana bae upami ditepangkeun jalmina mah tang tos abdi ningali da sahanteuna atuh nu ngalangkung ka dieu teh seueur pisan. Malah mawah bangsa bega-bega rombongan ieu kisangkur ke ais kisangkur kitu teh akang masuk rareuas ai. Nah kumaha kitu nya upami dibejer beaskeun mah akibat tina kisangkur oge akang kieu teh nepi ka suku akang jadi cingkud teu bisa dilempangkeun teh akibat akang baheula dipergasa ku kisangkur sapara kanca. Ngan aya pitulung ti Gusti Nu Maha Suci akang teh teu nepi ka titis tulisna mana kitu ge nu kawasa masih keneh welas tur asih. Malah akang ge ngaraos keneh cariosan ajengan Daromi anu nyeceb kana ati sanubari yen ku ayana akang kieu teh cenah ieu teh eueuh deui iwati kaikhlasan atawa kahadean sahanteuna bae bakat ku adil-adilna nu kawasa. Mere keadilan ka makhlukna nyatana ka diri akang sangkan akang teh masih kena bisa ibadah. Lamun diseg akang mulih ka jati mulang ka asa marek di mana akang ibadah na geus eueuh kasempetan di alam kubur mah kitu teh mata ku akang teh digunakeun ieu waktu teh sahade-hadena. Cek paribasana akang teh ngajalankeun lima waktu di mana we dijalankeun. Cek paribasana teu bisa ngajalankeun salat nu sawajarna atuh bari-bari diuk akang teh kadang-kadang cenah eta teu bisa bari diuk atuh bari sarege teu naon-naon
da niat mah bener-bener manteng ka Gusti Nu Maha Suci kitu ai. Aduh, upami didongeng ngadongengkeun eta teh abdi mah ngaros alit pisan Kang. Daik soal eta teh abdi mah lah komo ngadongengkeun soal agama mah abdi teh meni asa pewot kitu teh. Hartosna mah alah henteu tai kuku acan gitu atau itu buku nyere acan. Ulah kitu aji da akang ngelin berarti jalmi nu pangtaat na lain. Ngan ieu mah akang mah rek janji ka diri sorangan. Nya ti ayeuna mah kahareup hayang akang teh jadi jelema bener kitu tah. Nya mudah-mudahan we Gusti Nu Maha Suci maparing jalan ka akang. Jalan nu dipiridho ku mantenna. Sanes jalan nu dilaknat kitu tah. Nya mugi-mugi wae tukang lah nya sakitu deui abdi ge da sahanteuna ai kana padamelan nu tos ditangtoskeun mah tara kalangkung. Nya kitu aji. Keur ngobrol para wargi antawis Mang Adang sareng Mang Suha. Anak kurunyung teh harita. Rombongan Kisangkur sapara kancana malah bareng jeung Ki Gala oge Sahmad. Malah ayeuna mah si Boseng jeung si Romli make ngilu kadinya sagala rupa. Barang srog teh harita ka imah, keur naon euy? Kisangkur nanya ka Mang Adang, sunah dah mangeun Abah. Cager euy. Kumaha wejana di dieu? Alhamdulillah Abah teu kirang sawios-wios. Lain-lain di sampo boga sampo euy. Sampo mah aya sun itu di pun bojo. Kadi-kadi dewek kaing sampo ieu. Aing gede. Aya sun mangga atuh. Mang Adang harita nyadiakeun sampo atuh dibahankeun meureun aya kana 5 siki magalede. Kulantaran lamun dihulag ka hayangna geus tinangtu beuheung gantina. Nya manehna Mang Adang kapaksa bae. Ceuk paribasana eleh ge bari meunang. Mundur ge bari meunang kitu ceuk paribasana ngelehan maneh teh sangkan meunang. Geus kitu mah Kisangkur teh bareng jeung Ki Gala, Sahmad, Ki Boseng, Katut Ki Romli teh meuni jagahna keur laleumpang nuluykeun lalampahanana. Demi si Boseng jeung si Romli keur leumpang, katingali pisan ku Mang Suha. Manehna ngomong jero hatena, "Itu meureun nu mau ka aing teh si kasebelan teh. Tapi aing teu bisa gerak lamun seug aing nuding-nuding ayeuna." Istinang tu beuheung aing ngagelenceng. Ngan ulah sambat kaniaya Kisangkur. Kalakuan anjeun teh geus minculak luar biasa. Aing nepi ka kieu teh alatan maneh deui Sangkur. Eta mah para wargi sadaya nu didongengkeun mah ceuk paribasana teu beureum-beureum acan ceulina. Teu karasaeun acan da memang nyaritana oge Mang Suha teh jero hate wungkul. Sigana pikeun Mang Suha dicandet ku nu boga imah. Teu meunang init ka mana-mana nya antukna manehna cicing heula di dinya meureun mah aya kana mingguna. Kocapkeun para wargi sadaya. Rombongan Kisangkur beuki dieu teh beuki ngagalaksak terutama jadi rampog-rampog anu memang dipikasieun ku masyarakat. Atuh nya kitu keneh. Asep Manala sok sanajan teu jadi rampog ge manehna ge dipikasieun ku masyarakat. Kumargi dina tingkah paripolahna utamina pisan mah lamun kabeneran meun manggih nu herang-herang di kumaha wae diakalan sok sanajan boga salaki. Pokona mah laksana cita-cita manehna nyaeta nganteur kahayang hawa nafsu setan. Demi Mbah Asep Mandala dibantu ku Madrawi Katut si Kemed oge Sujai salamina ngabantu ka ieu ka Asep Mandala. Jadi usung esang manehanana nu salilana dititah diutuh eta estuning daek bae lantaran bro-broan antarana bae Madrawi ngarasa bunga kulantaran duitna loba ti Asep Mandala. Harita teh para wargi sadaya kocapkeun Kisangkur sareng sapara kancana keur ngayakeun operasi diantawisna bae manehna rek ngarampog salah sawios imah haji. Si horeng para mitra sadaya
anu bade dirampok teh sanes haji namung ajengan daromi pisan. Keurah mah harita teh kisangkur memang di kampung anu deukeut mah geus beak hampir ledis. Hartabana masyarakat teh geus eueuh nu ngari, terutama duit-duit mah wah bangsa me jeung sajabana ge diangkut ku rombongan kisangkur mah. Kocapkeun ajengan daromi nuju ngarobrol sareng bojona hari eta teh bada Isa. Lain euy, kami mah ngarasa ieu yeuh. Make jeung naon teh aya jeung ting sariak bulu punuk sagala. Buah-buah aya totonen ieu teh yeuh. Nah kumaha kitu mamana? Puguh mama teh teh. Mari ting sariak bulu punuk, buah-buah aya totonen bakal naon ieu teh atunya. Malam naon ieu teh manehna? Nu mau ieu teh malam Jumaah mamana? Malam Jumaah ada sarua unggal peuting ai malam mah. Teu malam Jumaah, teu malam Sabtu, teu malam Minggu da sarua bae. Kitu-kitu keneh ngan ieu rarasaan mama. Siga-sigana bakal aya kajadian ieu teh. Mereka jantara naon kitu mamanya urang teh atuh carincing page kancing we atuh kitu tah. Saringset page ikat. Bila aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata urang kedah raras-raras. Mayunanana. Tah kitu nu mata ke manehna. Mama rek bebeja heula ieu ka. Kamang adu jeung Kajang Minta susuganan daek ngabaturan mama ngobrol di dieu yeuh. Keun mama memuas hare nepi ka isu. Nya harita ge manehna nitah pakacarna anu ngaran si Udin. Si Udin barang dititah ku kersa ajengan teh kiak naker. Manehanana teu loba catur geus balik deui bari jeung mawa bah adu jeung Mang Minta. Oi, mania sararuas mun kersa ajengan bade pikir naon sun ngangkir ka ieu teh abdi duaan ye. Lain ngangkir Mang Adul oge Jang Minta. Ari kami teh ngangkir teh eueuh deui. Iwati eueuh batur ngobrol dina peuting ieu teh. Oh, sun. Da sun abdi ge resep sun mama lah. Mangawet rasieun bade ngobrol naon makeun lah. Abdi mah minangka nu ngadangukeun lah kitu. Cek Jang Minta harita minangka manehna mah ngora keneh. Atuh paralak harita mama ajengan ngadadarkeun tina persoalan keagamaan, pang-pang nama hirup di alam dunya urang teh kudu silih eledan. Jadi lamun teu silih eledan geus tinangtu salah sahiji baris menang karugian. Contona bae kieu Jang Minta. Ari soal nu silih eledan teh alus kacida. Jadi aya paribasa batu turun kesik naik, itu purun ieu daek. Jeung deui urang dihirup di alam dunya teh ulah patukeng tugeng. Lamun patugeng tugeng akhirna moal matak ngajadikeun hiji hal anu kahadean. Contona nu disebut patugeng-tugeng teh lantaran nu disebut patugeng-tugeng teh hayang menang sorangan. Duanana hayang menang sorangan barih teu silih eledan, ieu hal teh bisa nimbulkeun kagujrudan. Sedengkeun pan urang hirup di alam dunya teh lain neangan musuh. Meureun Jang Minta ge kumaha Jang Minta? Leres pisan mawa sun. Anu dicarioseun ku mama teh memang eta pisan leres pisan sun. Urang hirup di alam dunya teh teu milarian musuh. Tah geuning kitu. Oge meureun Mang Adul ngarti yen hirup di alam dunya teh urang teh teu neangan musuh. Sungun kersa ajengan lah. Samalima ya katerangan menyebatkeun musuh hiji teh seueur teuing cenah. Sobat 1000 kirang keneh. Tah geuning ngarti, syukur hari ngarti mah. Kami teh ngarasa bagja taya papadana yen urang dieu masyarakat di kampung dieu teh pada ngarti kana urusan agama jeung dari agama. Ngan pon kitu deui urang ulangan ngaduk-duk we nguruskeun keagamaan bari ngaluli-luli urusana kipayah. Nyaeta urang mopohokeun kana soal haliah dunya ulah. Duanana ku urang kudu dipaju haliah dunya, urang kudu dipaju ku urang teh. Lantaran aya keterangan nu nyebutkeun pek bae andika neangan dunya saloba-lobana
seolah-olah Andika moal paeh-paeh atawa seolah-olah Andika bakal hirup 1000 tahun. Ari kangaranan hirup 1000 tahun atawa moal paeh-paeh teh siloka geuning. Ai siloka na teh kieu di antara nama kasebut hirup panjang teh nyaeta ku anak jeung turunan urang. Anak incu urang kudu diperhatikeun ku urang saeutikna bae ka anak teh urang kudu ngawaris dina soal pendidikan kitu tah. Bisi teu ngarti Mamang Adul oge jang minta Mang Adul jeung yang minta ungut-ungutan ngadenge keterangan ti kersa ajengan Daromi anu kacidaan cad lair dina nerangkeunana estuning matak resep matak pogot ngadengekeunana. Teraskeun mama lah da ayeuna kuring rek ngomong deui soal sejen. Tadi nyebutkeun urang kudu usaha satekah pola. Urang kudu usaha ngumpulkeun harta bana saolah-olah urang moal paeh-paeh atawa hirup 1000 tahun. Jadi cek siloka nama kakayaan harta bana urang diwariskeun ke anak incu urang, tapi nupang hade-hadena ngawaris teh iwatiku amal perbuatan atawa pendidikan anu hade. Contoh anu hade urang ngajalankeun amal ibadah eta anu diwariskeun nupang hade-hadena mah dibandingkeun jeung harta bana mangrupa sawah sababaraha jumplu, tangkal kalapa sababaraha tangkal, balong sababaraha iji, leuwih hade pendidikan nu diwariskeun ka anak urang. Lantaran ai kangaran pendidikan mah jadi hartina teh teu berat dibawa. Ek di mana dibawa ka ditu, dibawa ka dieu ge ih enteng we. Kitu nu matak oge. Jeung deui sabalikna urang kudu soson-soson. Ibadah ka papada manusia, ibadah ka Gusti Allah nu Maha Kawasa, saolah-olah urang baris paeh poe isuk. Kitu di antarana katerangan anu kukuring ayeuna digambarkeun. Rengse nyarita kitu anak kurubas teh para wargi. Ti dapur anu ngagurubas cerit harita. Ibu ajengan ngacerit kumargi reuwas taya papadana. Si horeng teh rombongan kisangkur sapara kanca geus nerekab ka eta tempat. Untuk nyarita lamun ngagoak nyarita modar. Harita keneh atuh diancam ibu ajengan teh teu bisa walakaya. Nu sejen tuluy siap-siap arasup ka eta imah. Gagoakna keur pamajikan ajengan teh atawi bojona ajengan. Kadenge pisan ku mama ajengan katut Mang Adul oge minta sapada harita manehna ngorejat atuh terus rek irit ka pawon barang srog ka panto pawon eta mah para mitra sadaya. Tilu cengo bedog geus narampeuk pas pisan kana palebah pisan peheungna minta Mang Adul katut ajengan Daromi. Reuwas taya papadana pikeun ajengan Daromi komo pikeun Mang Adul katut minta macek paribasana. Ampir-ampir wer-weran kiih kurantaran bakat ku sewak-sewakna ningali eta kaayaan. Saumur nyunyuhun hulu kakara mangih kareuwas anu sakitu badagna dibandingkeun jeung kareuwas-kareuwas nu kungsi kaalaman ku manehna. Mung kersa ajengan anu tenang teh dasar cek paripaosna jalmi nu kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti ningali kaayaan kitu teh teu sowak teu henteu reuwas tenang malah nyarita lirihna ke kisilah na aya naon ieu atuh meuni kacida pisan matak ngaruaskeun hate batur. Mantong ngomong ajengan modar mun ngomong ye aing nu ngaran si Sangkur sabaraha kanca. Ayeuna dibikeun dibawa teu dibikeun dipaksa. Harta bana nu aya di mah rek dikerid kabeh. Barang nyarita kitu teh para mitra sadaya. Ki Sangkur bari ngadeukeutkeun ngantelkeun eta bedog kana
behum napisan ajengan daromi tapi ajengan daromi dasar tadi disebatkeun jalmi nu luhung ku ilmu jembar ku pangabisa ningali kayan kitu dengan saukur gumujeng da jelas dina keterangan age seseukeut bedog elehna iwa ti kuseun ku imut para wargi atanapi ku gumujeng Kisangkur syukur dipanggihkeun jeung kaula di dieu ai kaula teh katelah di dieu mah nya Daromi kaula ngarasa bagja papanggih jeung anjeun sapara kanca syukur mana kitu ge dikeresakeun kuno kawasa urang bakal papanggih di dieu atawa kudu papanggih di dieu aya gurati ajalina hartina mah urang teh kudu silaturahmi namahan nyaeta babarayaan atawa ceuk basa urang Islamah ningkatkeun ukhuwah Islamiyah kitu tah. Montong lo ngomong dakwah di podaran sia. Lain dakwah simkuring mah Kisangkur nganeruskeun caritaan-carita nu baheula. Neruskeun caritaan inung bapa kuring baheula urusan ieu teh urang kudu musyawarah. Hayang naon pok heula turunkeun eta bedog. Ulah bari musyawarah bari jeung mamanggul bedog. Musyawarah mah tenang-tenang we. Hayang naon pek. Naon nu rek dibawa pek geura bawa. Kuring mah moal hartina mah moal ngarasa owel lantaran harta bana mah tatalang raga. Atuh lamun perlu dijual, perlu dibikeun dalinu kuring. Titipan kuring oge. Harta bana mah barang titipan Kisangkur. Bentuk baca cerita sia. Harita keneh kulantaran Kisangkur para wargi sadaya. Nafsu luar biasa eta mama ajengan ngomong wae. Maksudna marek ditamatkeun riwayatna barang harita bedog rek disabatkeun tengan plos we eta mah mama ajengan ngan sakilat ngakiwarkeun badana antukna bedog Kisangkur moplos dina kaayaan bedog ngeplos teh teu loba catur Kisangkur narik bedog deui maksudna marek nuar nyaeta bitisna mama ajengan tapi sakilat luar biasa. Eta mah mama ajengan ngagajeleng seeutik plos bedog teh ngageblos. Nafsu luar biasa Kisangkur antukna marentahkeun ke anak buahna. Podaran kabeh. Atuh pugu. Tadi Bang Adu jeung minta nu keur diasongan ku bedog teh. Eta mah bedog rek nijas pisan sakilat. Eta Bang minta jeung Bang Adu si horeng dina ulin-ulin siratna lain bobodoan. Manehna geus kaancikan ku ilmu silat anu kacida pisan luhurna. Batur marawa bedog di antarana bae Ki Boseng jeung Ki Romli. Malah dibantu ku Sahmad ngan teu bareng jeung Ki Gala harita teh. Pada mau bedog rek modaran atau rek maehan jelema tilu nyatana pasuha. Apunten ajengan Daromi Mang Adul katut Mang minta. Da Ki Sahmad mah tetep nyekelan bojona ajengan. Da teu bisa gerak beri cekelan bari jeung diancam ku bedog lamun ngujurat cerit tinangtu baris pati atawa nyawa paturai jeung raga. Waktosna seep kumaha ieu para wargi terasna serangan ti Kisangkur sapara kanca naha tiasa namatkeun riwayat ajengan Daromi kangge ngajawab ieu pertarosan antos enjing dongeng anu judulna Tarung Digalunggung etang-etang hiburan pangbebrahmana.